Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi eslilin mah nu kitu nama bisa ampun ay rek lagu India mangga ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asani wa daraji adfatan ya haji rotal alami ya uhailal judi wal karomi cek anak nate ya boleh bener tanya bisa-bisa nu kitu lamun budak ngora tuh salawatna budak ngora ya nabi salamun alaik ya rasul salamun alaik ya habib salamun alaik sholawatullah diajak ngaji teh ayo ngaji ustad aing mah ongkek bae harenak bae doang nak keur nyiram bae yeuh aing lamun ngaji isin ka ustad bisi di majlisna ongkek bae engke ge lamun geus teu nyiram mah aing ngaji atuh teu nyiram teh 8 bulan umur 8 bulan kandungan diajak ngaji di teh hayu ngaji ustad diukna eungap ieu mah kudu nungguan lahir di bae ieu mah begitu lahir anakna umur 1 tahun gede teh hayu ngaji ustad hampura aingna nyiram deui puguh mah iraha ngajina di majlis manggeus ngagaor gaor nu ngajakan ngaji ibu-ibu sekalian hari ini sarua dong itu janganlah kita sebab itu eta sok aya nu nembal di imahna jojong bae teh sarnati aing mah moal tah tukangna eta rek nyeusehan kokolor urut ngompol 3 loba amat ngompolna diajak ngaji mah wah ayo ngaji hulu berat tapi giliran aya dangdutan aya jaipongan padahal huntu tinggal 4 nu 2 geus uget deui buk geus doang saun putih ngajentul beunah handapun salon hobat ngadengekeun suara sinden ya coba pikir-pikir eta cek sinden teh ngahiliwin angin bijil dina tunggir naon coba eta ayo cepuak cek aing mah tapi aneh sawara puak dina bacot sinden mah ngayah yat bae kana hate aduh mulai ngaco aing yo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin
wa sidratil muntahal arifin Sayyidina Muhammadin. Ngahep-hep bae lah. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Kudu digentakan bae. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna menang maksakeun. Al ayah sadaqallahul azim wallahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Wa qala nabiyuna Muhammadun man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al hadis al makna wallahu a'lam. Rabbis rahli sadri. Amin. Amin bu. Wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wangsur alaina rahmataka ya dzal jalali wal amin ya Allah ya Rabbal. Pengatur waktu, penata acara, pangbagi wanci anu kusim kuring sangat-sangat dihormati. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, segenap para alimil ulama, para kiai, para hujaj, para asatid, tokoh dan pemuka agama anu hapunten teu tiasa disebatkeun nami satu persatuna. Insyaallah tengurangan karena rasa hormat sarang takdim kasadayana. Mudah-mudahan para kiai, para ustad sing diparanjangkeun umurna, dipasihan sehat wal afiat anu sampurna, dijembarkeun milik sinareng rizkina, disoleh-solehahkeun putra putrina, supaya tetap aya anu ngoboran ka urang sadayana, nungtun urang kana jalan agama, supaya urang kabehan salamet di dunia, salamet di akhiratna. Amin ya Rabbal. Ibu ikhlas bu ngadoakeun kiai, resep ka kiai. Resep nitah. Kiai eta warasatul anbiya, penerus para nabi. Bohong muludanana lamun hewa ka kiai. Karena cinta kiai berarti cinta nabi, hewa kiai berarti hewa ka nabi, hewa teu ka kiai. Sumpah. Kiai eta pondasi lembur, pondasi kampung. Mun urang hewa ka kiai sarua jeung suku urang najong pondasi.
kira-kira bah sukun menojong pondasi nu potong pondasi apa suku urang kawalat. Ieu maka kiai patutna hewak baik, kiai susah diledek, kiai sugih dianggap cinta dunia, eta bae ge kiai anak naloba aya beta nu ngomong ieu potongan kieu bah yo ngomongna dulu kiai mah anak nariab eta meureun tilok make calana cok saha sok macem-macem bae. Doakeun kiai supaya paranjang umur amin ya robbal. Aparat pejabat pemerintah setempat anu sami ku abdi dipihormat, wabil khusus Bapak Kepala Desa, Bapak Camat beserta jajaran. Mudah-mudahan aparat-aparat pemerintah di wilayah urang sing dipasihan bimbingan sareng magfirah ti Gusti Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya robbal. Teristimewa jajaran kepanitiaan penyelenggara peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi Besar Muhammad sa Kampung Ciapus anu parantos kerja keras berjibaku, korban tenaga, korban materi, korban pikiran, bahkan aya nu teu mikiran-mikiran acan aya bae kitu. Luar biasa ieu urang Ciapus muludan luar biasa nyieun panggung sakieu gedena, boneka cantik dari India nu cara mahlutik panggungna lega. Deuleu pot batur diunjalan ka dieu lah. Mudah-mudahan ieu pengorbanan panitia dibalas ku Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu-ibu, bapak-bapak, pamuda, pamudi, santriyin, santriat anu parantos hempak merbayak sadina ieu tempat, mudah-mudahan kumpul urang bukan hanya sekedar kumpul di dieu, tapi berharap engke jaga di akhirat urang dikumpulkeun deui siga kieu. Amin. Kumpulan jalma anu bakal menang rahmat Allah, menang syafaat Rasulillah sallallahu alaihi. Amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal. Aduh nangtung bunya tapi kecepet ya mang ya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Saya tadi ngomong leutik dia. Jangan panggil aku anak kecil paman. Geus langsung bae urang ngaji, siap ngaji siap. Ibu bapak kumpul urang ayeuna teu aya lain nembongkeun rasa bunga, nembongkeun rasa syukur atas dilahirkeunana junjunan urang Kanjeng Nabi Muhammad. Kunaon urang kudu bungah, kudu atoh, sabab rahmat Allah yang paling besar itu adalah dilahirkeunana junjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kumpul urang ayeuna atas dasar gembira dilahirkeunana junjunan urang, mudah-mudahan urang kabehan disafaatan. Amin ya Rabbal. Ieu abah hampura para kasepuhan seperti biasa abdi malah ngobrol cacahan lalaunan susuganan sasireun sabeunyereun aya hikmah jeung manfaatna. Dongkap ka ieu tempat nu kahiji ijabah panitia, anu kadua hayang silaturahmi, anu katilu hayang milu-muludan jeung urang Ciapus. Adapun urusan ngaji atuh urang dieu mah kana ngaji mah geus lah atuh teu kudu ditanya. Sebul kitulah sarua bae. Da urang pamaraya. Ieu ngajina sederhana belah urang ngobrolkeun lapad Muhammad supaya tambah-tambah kabanggaan urang jadi umat Muhammad, supaya tambah-tambah kecintaan urang ka Kangjeng Nabi Muhammad.
Lapad Muhammad hurufna aya opat, mim, ha, mim, dal. Nek naon leukeun bae ya. Biasa besi. Lamun cek budak santri mah ngaranna mustaq. Lamun cek pamuda mah akronim, pagurunya singkatan doang sekolah menengah pertama SMP. Kantor kepolisian sektor Kapolsek, kepala desa Kades, kepala sekolah Kepsek, kepala madrasah Kakmad, wakil kepala madrasah Wakamad. Kamu budak moramatah karena bikang-bikang ge main singket baik. Budak eta mah bikang KTP. Naon KTP? Kolot tapi pulen. Bias ketan gitu. Aya bikang kijang panter. Naon kijang panter? Kaki panjang pantat muter. Oh. Aya bikang Hitachi, hidung tapi cibuy, kacapi meureunnya. Nu parah mah bikang tos hiba. Naon tos hiba? Tos hidung bau. Geus balik di kana ngaji. Cek santri mah mustaq, mimna di mustaq tina maujudul khalaiki biwujudihi. Ayana sakabeh makhluk disababan ku ayana junjunan urang Kanjeng Nabi Muhammad. Sakumaha dawuh Allah dina hadis qudsi, laulaka lama khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam semesta. Hartina dulur moal aya urang lamun teu aya Kangjeng Nabi. Benar apa benar? Makana pantes tah henteu urang kudu muludan. Euy, wajar tah henteu urang lamun kudu muludan. Sangat pantas, sangat wajar. Makana ieu muludan nu gede ulah lalawor. Cuma lalawor bae. Ari ulang tahun anak mah anu can puguh nulungan bebeakan. Beak 5 juta 3 juta. Ari ngari lahir memperingati hari lahir junjunan anu bakal nyalametkeun lalawora. Sampai kiwari ge doangna aya keneh nu can lunas urunan yo. Hari ulang tahun anak manurutan budak barat. Atuh abdi lain ngalarang ulang tahun, abdi ge sok ulang tahun, anak abdi ge sok ulang tahun. Tapi kita umat Islam tolong konteks ulang tahunnya diganti. Tasyakuran, nyin tumpeng, ngondang ustad, ngondang santri, ngariung doa salamet peto rodiah. Iya mah ulang tahun jeung budak Ciapus gede laga nurutan budak barat. Meuli kue sagede tai kebo ditaplokan lilin. Lamun anak umur 1 tahun lilina hiji, anak umur 3 tahun lilina 3. Bayangkeun ku teteh lamun nini 60 tahun make obor 60 ditiup lain panjang umur paeh bengek lah. Laju aneh nama apa coba pikiran he, lilin dibelum nges dibelum ditiup. Coba pikiran rek naon dibelum rek ditiup mah cager teh ya. Laju ditiup pes bekalah tepuk tangan hore gagah pelepah mana. Happy birthday tuyul, ngondang tuyul. Ya, lamun bisa niup carobong pabrik baja di Cilegon anu ngagubrah-gubrah teh seuneuna ka ditiup sampai pareum karak hore tepuk tangan gagah ngaranna. Euy, jangan sampai kecintaan kita kepada Nabi terkalahkan oleh kecintaan kepada yang lain insya. Tapi abdi yakin dongkap ka dieu atas dasar cinta. Alhamdulillah. Ibu panas-panas teu naon atas dasar
Kalau sudah mencintai tanpa butuh alasan, bener gak neng? Ibu ge diuk dina terpal geta lu anu aya merekan UMG urut moe gabah. Teu naon astas dasar cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad. Mimna maujudul khalaik biwujudih, ayana sakabeh makhluk disababan ku ayana jungjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad. Lanjut ya lanjut. Mim ha hakna dina lapad Muhammad hayatul khalaiki bihayatih, hirupna sakabeh makhluk disababan ku hirupna jungjunan urang Kanjeng Nabi Muhammad. Urang ayeuna hirup sabab hirupna Kangjeng Nabi Muhammad. Bu Kangjeng Nabi umurna 63 tahun. 63 tahun. Umatna sanajan lebih ge mualo bapak guru lebihna. Bonus ngarana lamun umur geus lebih 33 bonus. Ibarat main bola eta perpanjangan waktu. Engke lamun tedek gol bae aya tendangan penalti. Lamun ayeuna aya geus umur 40 tahun, detik-detik terakhir babak pertama. Geus ninjak kana 45 tahun, awas ayeuna babak kadua. Lamun geus 63 tahun, awas detik-detik terakhir babak kedua. Masalahna umur sakitu panjangna geus menghasilkan gol tacan. Oi. Pan ngajedog bae. Pikiran ku kabehan geus lah. Lamun ayeuna umur urang geus rada nincak kapala genep ulah gede laga. Ulah ngongoraeun. Mending lobakeun nyekelan tas beh ulah sok nyekelan HP bae. Ieu mah kolot-kolot ngutek-ngutek HP bae. Boga WA sagala, grup WA na ge royot rombongan peot. Aktif di grup WA asal burang ngechat nyeblak besti. Kolot-kolot. Heuy heuy. Woi pamuda heuy, lamun neangan kabogoh dia ulah di Facebook, katipu dia. Kuari maloba nini 50 tahun nyeun Facebook wajah diedit supaya glowing. Ngaran Facebook nageh inces yang selalu tersakiti. Oh. Barang di inbox ku budak pamuda, laguna teh kumaha mang? Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datang kecewa pas ketemu mukanya tua. Geus lah geus kolot mah ulah gede laga mending nyekelan tasbih lobakeun pangajian insya. Aya nu nanya Ustad kunaon sih umat Nabi Muhammad mah umurna pararendek? Itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Allah karunyaeun ka diajakan sholat mang ka ustad ngalawan be wah ayo sholat halo dia magahan aing dia ge keleutik di sunatan aing nu mangku naon urusanana. Bener teh Pak Haji tetangga kula mah diajak bener wah ayo sholat gandeng ustad jojong bae neraka jeung aing surga jeung dia. Oh di dunia keneh geus babagi si eta mah. Diajak ngaji mah wah ayo ngaji hulu berat. Tapi giliran aya dangdutan aya jaipongan padahal huntu tinggal opat nu dua geus uget deui buk geus doang saun putih ngajentul beunah handapun salon hobat ngadengekeun suara sinden. Ya coba pikir-pikir eta cek sinden teh ngahiliwin angin bijil dina tunggir naon coba tayo cepuak cek aing mah. Tapi aneh sawara puak dina bacot sinden mah ngayah yat bae kana hate. Aduh mulai ngaco aing yo. Lanjut hayatul khalaik bihayati
hirupna sakabeh makhluk disababan ku hirupna Kangjeng Nabi Muhammad. Mim ha mim deui. Mim nu kadua dina lapad Muhammad mautul khalaiki bimautih. Mautna sakabeh makhluk disababan ku mautna jungjunan urang Kanjeng Nabi Muhammad. Bu, ibu pan sok dibaca ku ibu di majlis taklim teh. Lamun dunia bakal tiluan doang. Lamun dunia bakal mayang tangtos Kanjeng Nabi ku ayana Nabi wafat ciri dunia rek tuh loba nu teu bisaeun. Lamun kieu mah doang Nabi bisa kuda yang mana edan. Maut na Kangjeng Nabi nandakeun bahwa urang ge bakal maut. Andai kata Nabi abadi, alam dunia ge bakal abadi. Kulantaran Kangjeng Nabi nage wafat nandakeun bahwa urang ge umatna bakal wafat. Bener teu bah? Sadar urang bakal wafat. Yakin urang bakal maut. Yakinna doang. Diajak ngaji teh ayo ngaji ustad aing mah ongkek bae harenak bae doangna keur nyiram bae ieu aing lamun ngaji isin ka ustad bisi di majlisna ongkek bae engke ge lamun geus teu nyiram mah aing ngaji atuh teu nyiram teh 8 bulan umur 8 bulan kandungan diajak ngaji di teh ayo ngaji ustad diukna eungap ieu mah kudu nungguan lahir di bae ieu mah. Begitu lahir anakna umur 1 tahun gede teh hayu ngaji ustad hampura aingna nyiram deui puguh mah iraha ngajina di majlis manggeus ngagaor gaor nu ngajakan ngaji. Ibu-ibu sekalian hari ini sarua dong itu janganlah kita sebab itu eta sok aya nu nembal di imahna jojong bae teh sarnati aing mah moal tukang eta rek nyeusehan kokolor urut ngompol 3 loba amat ngompolna. Mun urang yakin bakal maut, sadar bakal maut, makana teangan amal pi akhirateun insya wa'mal li dunya kata anak kata isu abadan. Teangan amal dunia seolah-olah urang bakal hirup sakebelna di alam dunia. Nu dagang terus dagang, melak caut terus melak caut, melak kalapat terus melak kalapa. Tapi ulah poho teangan pi akhirateun bisi urang paeh ke isu. Bener apa bener? Ulah ngomong-ngomong piraku. Teteh masuk ngomong piraku begitu aya pengumuman di masjid innalillahi piraku atuh teh piraku lah. Woi piraku ustad aing mah aneh jaka mari mata seta lewat mawa motor make helm kunaon tadi paeh aing mah aneh. Ulah aneh kamari lewat mawa motor tadi paeh ulah aneh. Nu aneh mah kamari paeh tadi lewat mawa motor. Karak aneh bobongkong ojek ngaranna. Bener apa bener ya? Lanjut. Mim ha mim dal. Terakhir dal ya. Terakhir. Dal dina lapad Muhammad dukhulul khalaiki ilal jannati bidukhulihi. Asupna urang kabehan kana surga. Atuh amin ih telat bae kita hadi aneh mah. Colong bae sih. Jarang-jarang meureun leuleuh balik potongan doang kieu nya jangkungnya putih. Saya ngomong pret dia tak.
asupna urang kabehan kana surga amin disababan ku asupna Kangjeng Nabi kana surga. Bahkan ayat kalimat kieu dina kitab Duratun Nasihin bah mun teu salah cek malaikat Jibril Muhammad Allah hatur salam ka anjeun surga haram diasupan ku para nabi lamun anjeun tacan asup kana surga nya kitu di golongan umat yang lain haram asup ka surga lamun umat anjeun tacan asup kana surga. Alhamdulillah. Artinya apa? Biarpun kita umat terakhir najan umat bungsu tapi diprioritaskan asup ka surga na pangheulaan. Amin ya robbal. Syukur urang jadi umat bungsu. Rek nanya ka ibu, Bu. Euy. Ibu boga anak, Bu. Boga ibu karunya keneh kanu cikal apa karunya kanu bungsu? Ieu jawabanna kieu bae ti mamana ge. Sarua bae kabeh anak kami. Loba omong amat ya Ustad. Rada beda. Lamun cikal musim hujan tataekan kana tangkal buah lah. Kapanggih ku teteh. Dia tataekan be turun dia turun dirojok turun. Tataikan media bengal dia ngalak ka bapak dia. Bapana bawa-bawa. Turun. Kapak sasi cikal turun datang ke handap kan disabetah. Bengal dia. Belalok tak. Alito kumbah mande. Bicara kanan si cikal mah. Tapi giliran si bungsu nu naik. Ulun acep ulun. Ulah aek-aekan aek. Ulun. Ih ci acep ulun. Bungsu ngaranna ge bener teu turun si bungsu ka handap teu dicare kanan kala diusapan huluna tu aek-aekan aeci hulu otol betu kotor maksudna mah melotot aju otol alana otol di jelo alana kotor ih ngeres bae otakna ampun naing tuh bedana ka bungsu mah. Alhamdulillah cek saha lain cek abdi dina Quran ge aya bahnya anu ibu teu nyahun teh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana la Gusti ulah nulis dosa ka kami ulah nyiksa ka kami lamun kami migawi dosana karena poho. Ari poho mah teu ditulis dos. Doang ibu tah sok salawatan teh dina parukunan. Udur salat 5 waktu aya 2 nutos teu bisa heun. Ampun aing asa diajak bisnis nah he. Udur salat 5 waktu aya 2 nutos tangtu hiji sare memeh waktu ari hudang lewat waktu. Kapaham teu? Teteh jam 11:30 tah aing rek hes heula supaya salat dohorna bedas. Aing mah teu kawawa hayang geura salat dohor. Karena aing malamun teu salat dohor sok bangal hulu. Hebatnya. Hes heula manehna persiapan salat dohor. Barang hudang 3:30. Kumaha eta teu salat dohorna? Teu salat dohorna di hampura ngan kudu ngodoan mimin. Ngeunah beuteung teu dikodoan mah. Tuh eta contona. Sanajan migawe dosa tapi migawe dosana karena poho dihampur. Urang bere contoh deui, Bu. Ibu kan rek lebaran teh 10 poe di kalebaran sok nyieun kue nya. Eta ibu teu karasa pohoan ngasaan kue karawas bebeak saca lobong.
kapanggih ku anakna ma teu puasa kitu puasa ceng paneta barangna aduh poho ma kumaha ieu tanu geus asup kana jero beuteung hingkeun anu dina jero sungut keneh lepehkeun terus kakemu lepehkeun kumaha puasana puasa terus teu batal lumayan beuteung seubeuh puasa teu batal kecuali ulah kieu ye keur karauk ngadaharan kue pohoan cek anakna ma teu puasa kitu waduh ma pohoan engke ge nginum heula atuh batal tah mah nginum heula ieu itulah istimewana umatna Kangjeng Nabi Muhammad makana ulah pepedeun bu euy ulah pepedeun nyaho pepedeun ulah pepedeun eta ibadah bakal ngasupkeun kana surga jajauheun lamun lain karena syafaat Nabi bener gak bu aya nu ngomong kieu ustad aing mah pantes ka surga ge karena aing mah tukang ngaji kek ngaji nu mana yang ngaji ge lah barhobeh asal bubar poho kabeh najan ngaji ge ustad mangocoblak maca kitab di jero majlis di luar mametis jambu tolol euy ngaji nage tara bebeja ka salaki sok bebeja bah pamajikan lamun rek ngaji bebeja bari leumpang teh oden kami rek ngaji aya bebeja ka salaki sadis kakak kula merek ngaji tuh si menangus nungguan di pos ronda bisi tinggalin kulana itu cai dina pancing ke menagola ketermaskeun nya woi mulai tak kata terus itu baju menang nyisihan kula pang sampaikeun deui nya sakalian terus ieu keramik can dipel ya pangpelkeun sakaliannya bisi budak balik sekolah yang dahar liwatkeun 2 gelas mah nya ya duitna goceng ka dieu assalamualaikum eta salakina culangok percis doang bae kacang kahujanan tuh asli yeuh wajah-wajah korban yeuh bu euy pan ngaji teangan ridho Allah sedengkeun ridho Allah bagi ibu aya dina ridona salaki maaf ya ulah marahnya ulah marahnya pamajikan mah sagederek puasa sunah ge wajib menta izin ka salaki ka isuk poe Senen rek naon kitu neng rek puasa atuh puasa sih bebeja amat lain pan neng bebeja nama bisi aya pemakaian mendadak cek salaki moal dipake aman oge ari moal mah neng rek puasa Senin puasa tebah barang jam 11 hujan gede bereg beh neng ka dieu ge naon kak puasa teu puasa ari kitu kunaon ih cuaca mendukung yo eta teteh wajib ngabatalkeun puasa sunah mending keneh ngalayanan salaki karena sunah udah mau kayak lanjut ya maraheun kumaha ya barusan bang lanjut bae oh iya potongan eueuh pekana ka salaki geus ngagantungkeun kokolor ge dina paku masih ditanya keneh bae ari kitu bapak dia reka mana mun aing mah ka sawah sakalian ieu beres muludan supaya aya tapakan euy matak naon lamun ditoel ku salaki tonggongna mah malik bari ngomong kuserahkan segalanya untukmu gitu cocok ieu bah bapak nih ieu mah ditoel yang tonggongna mah naon cara rape duh eta mah dilaknat sampai subuh ku malaikat catet ieu ngaji simpel bisi teu nyaho teteh heuy salaki hayang teteh hayang geus teu aneh leutik ganjaranana ieu mah lamun salaki keur hayang teteh keur teu hayang jadikeun bae gede ganjaranna euy cocok henteu ya doangna balik di dieu saha sih nu ngondang kiai eta lanjut ibu lanjut ya ibu mah kieu ya ieu mah pada urangna bae nya ibunya ibu mah hayang ka surga gampang hayang ka neraka ge gampang
lamun hayang ka surga ngomongna dua bae amalkeun ya hiji muhun dua sae hiji nu bedas hiji muhun dua belah di tak adenge yo ibu mah lamun hayang ka surga ngomongna dua bae hiji muhun dua sae engke cek salaki neng poe ieu mah kakak moal mere duitnya muhun keren cocok banyak kerada puting saeutik neng kakak mah hayang nyandungnya sae udah mau ulangi kunaon kula ngomong kadinya teangan ridho Allah teangan ridho catet ya ulah waka tapuguh nya serius lah ridho Allah disumputkeun dina ibadah murka Allah disumputkeun dina maksiat artinya apa ibadah nu mana anu Allah nyieun ridho urang teu nyaho bener apa bener eta meureun dina salat belum tentu jangan sepelekan amal kecil yang kita anggap kecil karena boleh jadi Allah ridho palebah dinya tah etalah anu ngasupkeun urang ka surga alhamdulillah sahanu nyaho ibu gara-gara ngamalkeun anu tadi ngalayanan salaki taat ka salaki bakal ngajadikeun sabab asup ka surga karena Allah ridho palebah dinya amin ya robbal tapi sabalikna Allah neundeun murka dina doraka jangan sepelekan amal leutik jangan sepelekan dosa leutik bisa jadi Allah nundun murka dina pelebah dosa leutik pan aya bahnya dongeng dina kitab teh aya jalema ahli ibadah balik ngariung ahli ibadah maot kaimpikeunana di kuburanana pinuh ku getih barang di dulu eta getih teh keluar dina sungutna ditanya tadina impian teh anu ngimpi teh pan bapa mah ahli ibadah kok ieu kuburanna pinuh ku getih dijawab ieu gara-gara kula tas ngariung tas ngadahar daging nyemplekeun pager tatangga leutik majeng nyuhil tuh pan teteh malain pager awi batur beak le Allah murka dina pelebah nyemplekeun awi jeung nyuhil teu pira teh sagede awi jeung nyuhil sagede kumaha sih tapi pelebah dinya Allah murka sampai kuburanana banjir getih sakitu ahli ibadah padahal nyemplekeun awina ge lemet atuh komo teteh ibadah tilok daek pager batur beak dibawa ka imah bener apa bener ulah ngalalawarakeun amal leutik sahanunya Allah ridho pelebah eta sabalikna ulah ya robbal hayang asup ka surga bareng jeung Kangjeng Nabi berarti urang kudu diaku umat ku Kanjeng Nabi sederhana bae bu man ahaba sayan aksaro min dzikrihi mun urang resep kana hiji perkara loba nyebutna mun urang cinta ka Kangjeng Nabi loba nyebut ngaran Kangjeng Nabi Muhammad lobakeun maca matak naon sholawat bari lumpang sholawat bari ngedeng sholawat bari masak ge sholawat teteh kena goreng tempe sallallahu ala Muhammad saking asikna sholawat tempe na tutung begitu diangseuhkeun ka salaki cek salaki kolotot dia kolot goreng tempe ge tutung bae kumaha cek pamajikan hampura ka matak tutung nama tadi maca sholawat salaki teu jadi marah oge ari tutung gara-gara sholawat mah kadieu aing ngadahar lah hitung-hitung ngadahar tempe sholawat be keren bener teh bah
sholawat mah najan teu boga wudu ge enggak masalah. Bari ngedeng bari lempang terjadi masalah teteh bari lempang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ka mana teh ka pasar Allahumma sholli pan cenah beurang amat puting mah poek polongo Allahumma sholli terus baenya karena nu bisaan maca sholawat bari ngobrol ieu bah bisaan ieu mah sholawat bari ngobrol model di pangancian teh ya Nabi salam waalaikumsalam alaika dia mimin jeung saha alaika cager sia eta cenah bisaan be sholawat bari ngobrol maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad ya supaya bebenangan ieu ngaji lanjut ya Bu dina hiji waktos Kangjeng Nabi kadongkapan tamu saha tamuna luar biasa tamuna opatan hiji malaikat Jibril dua malaikat Mikail tilu malaikat Israfil opat malaikat Ijrail bisa dibaca Ijrail bisa dibaca Ajrail ulah pas saya tuh Bu euy Kangjeng Nabi mah hebat tamuna malaikat ibu sok aya tamu bulanan tamu mingguan saya berjanji ayahnya belenak aya bedi mamana aya tamu nunggal poe asal sore teh Assalamualaikum paket aya bae nya ayeuna musim paket meuli sendok kena paket meuli bubur ayam ge paket meuli kutang ge paket barang di unboxing kutangna gede sabula teu bisa dibalikeun deui ayeuna mah ka pos eta ka pondok eta haji ka pondok moal poe paket beja aing teu mesenan naon ieu goreng mah paket budak santri budak na eueuh aing mayaran lajuna mah ampun dah Nabi mah dongkap malaikat macek malaikat Jibril kupingkeun ieu ngaji ieu mah serius Bo cek malaikat Jibril ya Rasulullah man sholla alaika asra marotin ana akhudu biyadihi wa umiru bihi alas sirat ya Rasulullah urang Cipucang urang Ciapus anu maca sholawat ka anjeun 10 kali minimal maka leungeuna ditungtun ku kaula cek malaikat Jibril ketika nyukang dina siratal mustaqim ditungtun ku malaikat Jibril disalametkeun nyukang siratal mustaqimna alhamdulillah amin ya rabbal hayang gede siratal mustaqimna euy hayang gede hayang leutik ibu maresepkeun nu gede hayang gede siratal mustaqimna lamun hayang gede siratal mustaqimna ibu boga taneuh pribadi diikhlaskeun diridokeun pake jalan ka musholah pake jalan ka sawah pake jalan ka madrasah tah eta taneuh pribadi ibu anu dipake jalan umum eta pahalana bakal jadi sedekah jariyah tah eta lah nu bakal ngagedean siratal mustaqim urang amin ya rabbal ulah gagabah ka sabalikna ari ngomong siratal mustaqim hayang gede ari galang batur beak di papasan bae loba korban doang nak ari siratal mustaqim hayang gede galang batur seblok apong-abong pacul cap buhaya sakali nyawa 5 cm 2 kali nyawa 10 cm 4 kali nyawa setengah meter taneuh batur beak sedengkeun galangna 20 meter di pelakan pare menang sakarung diparabkeun ka anak pamajikan atuh naon bedana maraban anak menang maling ka kurang galak teh yeuh isi kurang ditambahan deui catat siratal mustaqim jalma nu sok maca sholawat bakal ditungtun ku malaikat Jibril disabrangkeun dina waktu nyukang siratal mustaqim amin ya rabbal lanjut Jibril nu kadua Mikail tamu Kangjeng Nabi
Cek malaikat Mikail, ya Rasulullah, man sholla alaika asra maratin ana askihi min haudika. Ya Rasulullah, urang Cipucang, urang Ciapus anu maca sholawat ka anjeun minimal 10 kali, engke di poe kiamat bakal dibere nginum dina talaga Kangjeng Nabi. Naon talaga Kangjeng Nabi? Inna aqoina kal kausar. Talaga Kangjeng Nabi talaga kausar. Jalma anu sok maca sholawat bakal diinuman dina talaga kausar, hartina dina poe kiamatna moal haus. Amin. Euy, capek oge nya. Bu, ibu percaya aya kiamat, Bu? I abah percaya aya kiamat. Percaya aya ulah doang budak leutik be. Kan abdi ngajar madrasah di Rompok, teuing teu nanya ge sabodo amat lah. Eta budak leutik nanya ka abdi, "Ustad rek nanya, aya naon ceng?" "Eta ari kiamat sakola madrasah liburnya." "Oh. Atuh paeh aing ge polongo dia mah." Sok macem-macem nanyana. Makana jadi ustad ayeuna mah kudu ekstra sabar, Pak. Ayeuna mah jelema eueuh ka isin main prank bae ustad ge. "Ustad, eta lamun puasa keluar cai mata batal tah henteu?" "Atuh henteu lah." Hari kitu kunaon cimataan? Ngadahar baso lah da teuing. Lemah. Ngeprengan ustad bae ampun lah. Ngan kula moal eleh kuari mah. Aya di pamuda nanya ka kula, "Ustad, ari lamun jelema paeh kan cenah lamun lalaki almarhumnya, lamun awewe almarhumah, ari bencong kumaha eta?" "Oh, ieu budak nanya macam-macam bae." Atuh ngaranna ustad bisa bae ceng dengekeun, lalaki almarhum, la awewe almarhumah, bencong mah doangna aluminium eta. Kudu sabar, Bah. Jadi tukang ngajar ngaji di lembur kiwari, ya Allah nyauh nu ngagaji, nya beak di prank bae. Aya nu nanya deui, "Ustad, kunaon si eta ari adan sok nu meungpeukan ceuli?" "Atuh meungpeukan sungut mau ulah moal sawaraan dusun." Sok popolongan bae. Lajupan, "Oh capek Bah, capek pokokna malah." Ilalak lalagon caramah magahan ngaji lah. Ai cek kula malah eta mah budak kiwari ditanyana ngalunjak, malik nanya. Pan abdi ceramah tah ka daerah Cilograng tah, bayah pan sinyal HP nanya kula ka budak, "Ceng, ari ka Cilograng di mana belokna?" "Kamu nanya." "Oh, cek aing he. Kiai ge beunang bae. Acuk aing hayang aing mah kiai mah ulahnya kudu dipilihan tah ngomong jeung saha dipilihan coba teh. Dipilihan tah ngomong. Denge ieu ngomong jeung saha?" Dipilihan tah ngomong, ieu mah kiai ge beak bae. "Kamu nanya." "Oh, aing doang lamun paeh ieu budak yo." Ditanya ku malaikat munkar nakir, "Man robuka?" "Saha pangeran dia?" "Kamu nanya." Tambah dilejeg dia ku malaikat. Sabar, sabar, sabar. Ulangi, jalma nu sok ngalobakeun maca sholawat bakal dibere nginum tina cai talaga kausar di poe kiamatna moal haus. Alhamdulillah. Terus ibu kago cenah geus. Jibril enggeus, sabar bahnya. Geus menang besek na ieu. Jibril enggeus, Mikail enggeus. Ayeuna Israfil. Cek malaikat Israfil, "Ya Rasulullah, man sholla alaika asra maratin ana asjudu lillahi ma arfa'u ra'si hatta yaghfira lahu." Ya Rasulullah, urang Cipucang, urang Ciapus anu maca sholawat ka anjeun leutikna 10 kali beh, engke kaula bakal sujud ka Gusti Allah. Kula moal hudang-hudang tina sujud kaula sehingga Allah ngahampura dosa jalma nu sok maca sholawat. Hartina jalma nu sok ngalobakeun maca sholawat bakal dihampura dos. Urumah sabu urang mah jalma loba dos. Bener teu Bu? Eta mata loba maca Quran apa loba maca status? Oh, status.
iya lengan lo banyak kal Quran apa lo ngetik status iya ngetik status ulah gagabah main komen main naon matak jadi dosa bener tuh hewa kata tangga dijin status komen di status bener apa bener cager teboga HP Ustad aing mah teboga HP sungut na ngacemprang bae aya tatangga ge lewat aya be nu ngomong atuh tatangga naon koh dipiomongeun atuh teu dipiomongeun kumaha boga kongkorong 3 bulit jeung panjang teh ka dieu dikaluarkeun ditempokeun ka batur dibikin mah henteu ngambai pake ondangan lain kuna naon ulah sok make kongkorong panjang-panjang bisi parasmanan nyangkol hulu tongkol doang euy panu beuki ngomong mah tong ngomong bae teh deuleuh tuh lah kongkorong nama gede eta hutang nama sabeuheung eta cek aing marek naon openan jah hutang-hutang batur kongkorong batur milu mayaran moal cek hijina teh heuy ulah salah gede ge Singapura tamah rek Singapura mas asli mas batur kepot tah hirup heh ih hayang be komen cek nu katilu teh lah bagus ge masna doang jelema nama hawuk eta duit teu kira-kira tah ngomong cek nu kaopat lah 50 gram ieu aing ge kabeli mun boga duit mah atuh hooh sasaha ge sungut ngecempreng bae loba dosa lobakeun maca sholawat supaya dihampura dosa insya Jibril geus Mikail Israfil hiji deui terus balik dong nanya Ajroil maaf Ajroil mah malaikat terhoror pencabut nyawa si raja tega lamun rek merengaran ke anak nulain merada pantas bae Ridwan Malik gitu ari Ajroil mah pikir-pikir heula haliwu bisi bapana keur muriang Pak datang Ajroil tuh paeh lah kawan lah cek malaikat Ajroil ya Rasulullah man sholla alaika asra maratin ana akbidu ruhahu kama qobatu arwahal anbiya ya Rasulullah urang Cipucang urang masih urang Ciak biasa bae ka guru mah pototi urang Ciapus anu maca sholawat ka anjeun 10 kali ku kaula dicabut nyawana diperlakukan seperti nyabut rohna para nabi hartina jalma nu sok maca sholawat eta dicabut nyawana henteu nyeri amin ya robbal lobakeun maca sholawat bu sholawat mah lagu bebas rek lagu Sunda mangga contoh anulah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ada dama fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi eslilin mah nu kitu nama bisa ampun ay rek lagu India mangga ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asani wa daraji adfatan yaji rotal alami ya uhailal judi wal karomi cek anak nate ya boleh bener tanya bisa-bisa nuki lamun budak ngora tuh salawatna budak ngora ya nabi salamun alaik ya rasul salamun alaik ya habib salamun alaik sholawatullah ih dah aing usaha sampai kikieuan Pak Guru ya
tapi mudah-mudahan ngahibur urang di senang abdina menang ganjaran amin ya Allah ya Robbal. Lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh sajam 20 menit muhahehe doang. Mudah-mudahan ayah hikmah jeung manfaatna. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.